Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ayeuna orang tepang deui kana materi salajengna eta pupuh Sunda. Perpaduan antara seni sastra sarta seni sora. Naon ari pupuh teh? Pupuh nyaeta karya sastra ngawangun puisi anu kaasup bagian tina hasanah sastra Sunda. Ari pupuh teh terikat ku patokan atawa aturan. Pupuh mangrupa guru wilangan, guru lagu, sarta watek. Guru wilangannya eta jumlah engang atau suku kecap, unggal pada lisan, larik atau baris. Guru lagunya eta sora panungtung, sada atau vokal akhir, unggal pada lisan. Sedangkan wateknya eta karakteristik eusi pupuh. Jumlah pupuh kabehanana aya 17 jenis. Pupuh kabagi kana dua kategori nyaeta 4 jenis pupuh nu kaasup kana sekar ageng sarta 13 jenis pupuh sejena kaasup kana sekar alit. Pupuh sekar ageng bisa ditembangkeun atawa dinyanyikeun kalayan ngagunakeun leuwih ti hiji jenis lagu. Sedangkan pupuh sekar alit ngan bisa ditembangkeun ku hiji jenis lagu wae. Di handap ieu nyaeta 17 jenis pupuh anu dimaksud. Sekar ageng, pupuh kinanti, pupuh sinom, pupuh asmarandana, jeung pupuh dangdang gula, disingkat jadi KSAD. Sekar alit, pupuh balakbak, pupuh durma, pupuh gambuh, pupuh gurisa, pupuh juru demung, pupuh ladrang, pupuh lambang, pupuh magatru, pupuh makskumambang, pupuh mijil, pupuh pangkur, pupuh pucung, jeung pupuh wirangrong. Saban dina 17 jenis pupuh di luhur ngabogaan jumlah pada lisan anu henteu sarua. Nya kitu oge perkawis patokan pupuh mangrupa guru wilangan, guru lagu, sarta watek 17 jenis pupuh di luhur eta oge beda. Di handapeun salengkepna bisa ditempo bedana. Pupuh kinanti, watek ngagambarkeun rasaan keur ngadagoan atawa nungguan, salempang atawa dedeupeun atawa rasanya kanyaah. Guru wilangan sarta guru lagu 8U, 8I, 8A, 8I, 8A, 8I. Sinom, watek ngagambarkeun rasa atoh atawa gumbira atawa rasanya kadeudeuh. Guru wilangan sarta guru lagu 8A, 8I, 8A, 8I, 7I, 8U, 7A, 8I, jeung 12A. Asmarandana, watek ngagambarkeun rasa asmara atawa kabirahian, asih ka asih, deudeuh asih atawa rasanya nyaah. Guru wilangan sarta guru lagu 8I, 8A, 8E atawa O, 8A, 7A, 8U jeung 8A. Dangdang gula, watek ngagambarkeun rasa kedamaian atawa katengtreman, keindahan atawa kawaasan, keagungan atawa kaagungan atawa kagembiraan. Guru wilangan sarta guru lagu 10I, 10A, 8E atawa O, 7U, 8I, 7A, 6U, 8A, 12I jeung 7A. Balakbak, watek ngagambarkeun lelucon atawa heureuy atawa komedi banyol. Guru wilangan sarta guru lagu 15E, 15E jeung 15E. Durma, watek ngagambarkeun rasa ambek badag hate atawa gede hate atawa sumanget. Guru wilangan sarta guru lagu 12A, 7I, 6A, 7A, 8I, 5A jeung 7I. Gambuh, watek ngagambarkeun rasa hanjelu atawa kasedih, hese atawa kasusah atawa nyeri hate kanyeri. Guru wilangan sarta guru lagu 7U, 10U, 12I, 8U jeung 8O. Gurisa, watek ngagambarkeun jelema anu keur ngalamun atawa ngalamun kosong malaweung. Guru wilangan sarta guru lagu 8A, 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 8A jeung 8A. Juru demung, watek ngagambarkeun rasa bingung hese kalaya naon anu kudu dipigawe atawa pilakueun. Guru wilangan sarta guru lagu
8A 8I 8A 8I 8A jeung 8I. Ladrang watak ngagambarkeun rasa lelucon atawa banyol jeung maksud menyindir atawa nyindiran. Guru wilangan sarta guru lagu 10I 4A 2 kali 8I 12A. Lambang watak ngagambarkeun rasa lelucon atawa banyol tapi banyol anu ngandung hal anu kudu dipikirkeun. Guru wilangan sarta guru lagu 8A 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 jeung 8A. Magatru watak ngagambarkeun rasa hanjelu penyesalan atawa handeueul ku laku lampah sorangan atawa menasehati. Maaf atahan. Guru wilangan sarta guru lagu 12U 8I 8U 8I jeung 8O. Mas Kumambang watak ngagambarkeun rasa kahanjelu atawa kanalangsaan hanjelu kalaya nyeri hate. Guru wilangan sarta guru lagu 12I genep A 8I jeung 8A. Mijil watak ngagambarkeun rasa bersedih atawa kasedih tapi kalayan pinuh harapan. Guru wilangan sarta guru lagu 10I genep O 10E 10I genep I jeung genep U. Pangkur watak ngagambarkeun rasa ambek anu tersimpan dina hate atawa nyang hareupan pancen anu berat. Guru wilangan sarta guru lagu 8A 11I 8U 7A 12U 8A jeung 8I. Pucung watak ngagambarkeun rasa ambek ka diri sorangan atawa kacua keheul alatan henteu sapok hate. Guru wilangan sarta guru lagu 12U genep A 8E atawa O jeung 12A. Wirangrong watak ngagambarkeun rasa era atawa kawiwirangan era kulaku lampah sorangan. Guru lagu wilangan sarta guru lagu 8I 8O 8U 8I 8A jeung 8A.